Asyana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal waler aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina da abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu karena wujudna atau karena katang teman rumah tangga simkuring sareng pun bojo dina harti simkuring bakal ngaya tindakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayatna rumah tangga simkuring sareng pun bojo simkuring sanggup ancur lebur papan kali tulis tayina bilih panasaran dayina mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu simkuring bade dibantu neng hayu keluar.